Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Bertemu lagi dengan saya, si Bodak Cengeng jeung si Bengok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, kumaha cagur? Aduh, ada mangrek teh. Isukan atau ngarayeuna burit air merek hujan. Kirain ditutungan teh kamari. Kirain mah. Kadei we lah, ayeuna mah da ieu lah. Keur gede ka hiji gede pare. Kaduana lah cuacana ge kieu ning poek. Geus we mah heureuyan atuh. Aing teh keur kieu lah keur nyeri huntu. Lah nyeri huntu mah gampang loba ubarna di warung seteh. Nah kapan aing teh boga duit itu lah. Geus we atuh kieu ubar nyeri huntu mah. Sintrek burung nuriu anjeun insyaallah coba cager harita keneh oge. Ari seur aing sugaan. Aing mah ngobrol teh jeung si awe nya telah hek meuli deui atuh. Gitu pangadongeng teh. Aing geus tapararuh. Ieu ngobrol teh jeung ilaing we. Jadi ujungna teh ngadu pedang. Nyata kudu nama meuli deui 3 deui atau 2 deui. Nya aing jeung maneh ngapoe ngobrol. Rek tungkap tangkep teh ngadu pedang ka ditu nanti ujungna teh. Si ngadu panjang-panjang. Allah ke berenan kumaha ulun ngadu papanjang-panjang mah teu puguh. Ari sukan maneh ka mana? Uing mah dek ulin we ka sawah. Konten lah menek nu nganten mah jeung dewe. Kewe lah geus loba ieuna, geus loba wayangna, geus boga ieuna. Dari 2 kieu mah aing teu pararuguh duaan mah kuduna aya 5 minimalna 6. Nyata. Ayeuna rek sore ieu lah teh mau usung ngabuburit sakadeng deui mah. Kayak orang ngabuburit bulan puasa mah sabaraha poe deui atuh enak ka puasa teh urang teh. Panaeuna mah terus mareunan. 12 poe deui meureun ke bulan puasa teh. Kayak orang ngabuburit tunggal sore urang live di sawah jeung dewek kontenna. Bae lah. Mau gerak sekalian. Matak ayeuna mah persiapan we. Siapkeun kosong beuteung ngosongan beuteung ti ayeuna mumpung can puasa. Lamun ayeuna terus-terusan dieusian ke bulan puasa sababari lapar, lamun ayeuna tuman ti ayeuna kosong engke bulan puasa moal ngarumas geus katumanan kosong. Benar. Kudu ini oge tuh ngan kemis mah. Insyaallah. Derek teu pararuguh ieu teh ngobrol teh. Kewe lah sakali-kali ieuna ke lamun ieu mah mah ngahajat ti isu. Nyata. Selagi halus teh